Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, mobil khusus ka ketua pembangunan ialah Bapak Haji Patin beserta wakil, oge ka mantan camat Pasar Kemis nu alhamdulillah selalu hadir di setiap riungan-riungan lantaran meureun eueuh di pagaweannya na jadi hadir bae. Kakak sepuhan urang Haji Hamid selaku kuncen asem aya para tamu-tamu di Cikarang, di Cipondok, alhamdulillahirabbil alamin. Kumna ahli-ahli Cilongok, para ibu-ibu oge para santri, bil khusus pisan ka sahibul musibah Haji Imis sekeluarga, nu kusim kuring sami-sami dimulyakeun. Oge mudah-mudahan urang kumpulna di dieu aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala, kalayan inayah ti Gusti Allah. Alhamdulillah urang dina malam minggu ieu malam katujuhna almarhumah diundang ku anjeunna hadir di dieu dina raraga ngadorong doa ngabesuk ka anjeunna, anjeunna nu geus aya di alam barzakh, geus balik ka lembur aslina. Anu urang ge pasti jasa bakal nyusul sakumaha nu ku Kangjeng Nabi dicaritakeun. Antum lana salafun wa nahnu alaikum taba'un
wa inna insyaallahu ta'ala bikum lahiqun. Antum lana salafun aranjeun kabeh wahai ahli kubur geus miheulaan kami kabehan. Wa nahnu alaikum tabaun kami ge bakal naluturkeun. Wa inna insyaallah saingana kami insyaallah bikum lahikun bakal nyusul ka aranjeun kabeh. Iqrar urang bakal nuturkeun jeung bakal nyusul ngan nu pantes nyusul nu ngora apa nu kolot. Urang doakeun atuh nu kolot mudah-mudahan tarere. Ya anu kolot masana jan dikebel-kebel ge ngan ngaribedan doang. Langkaning nu pangkolotna aya di gigireun kula. Tapi sanajan didoakeun ge nu kolot ja aya wayah nu ngora mah nu ngora bae. Orok ge japae. Ngan kahayang urang be heula nu kolot-kolot. Lamun urang bisa mesen maka malaikat Israil malaikat hiji nu kolot lalaki awewe kadua nu jore. Heula-heulakeun. Tapi kulantaran ajal mah atuh ti Allah teu bisa kitu. Kumaha ajal teh? Jam maut mah lain ku gering, jam maut mah lain ku kalaparan, jam maut mah lain ku susah. Lamun nu gering haju paeh nu cager meureun. Nu susah cilongok paranjang umur marah nu sarugi nu pararaeh bae. Ibutin ge pae Pak Harto pae komo RT mah modar. Tah oreganan pae mah ajal geus dijelaskeun dina Al-Qur'an idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Di mana ajal datang moal maju sajengkal moal mundur sasiku pas. Ku ayeuna sakitu urang kuari hirup keneh masih keneh dibere modal jang nambahan amal-amal urang nu teu karasa horeng urang ieu sapoe-sapoena mengejar ajal. Di mana geus datang ka ajalna sanajan kararagok atuh ditinggalkeun bae. Haju paeh mapan teu tartib aya nu adina heula kakara kakana. Aya nu incuna heula karak bapa kolotna. Kahayang urang mah bapa kolot heula model ieu nya. Karak incu benteur. Mun tartib ngeunaheun kakana ju adina persiapan asal geus bagian kakak urang geus tinggal urang geus pokona urang di masjid bae di masjid bae kotak masjid bongkar. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang nyaritakeun kasieun urang teh loba jasa sieun cek bahasa Arab mah khauf sieun. Budak sakolahan ketika endek ujian sieun besi teu lulus sieun eta ngagerakeun dirina memberikan motivasi untuk belajar.
kunaon sia ieu nu bantak rajin amat maca buku sieun teu lulus bener tah budak aya deui jelema nu sieun jasa besi teu ditarima nganjang mandina ge 12 kali sampai ja eta sabun luk beak 2 oh pohara jasa teh mandi deui make bajuna ge geus embung lamun teu diistrika istrikaanna ge ieu na mah ngajepat aya anu kena kitu kasuat ieu na seukeut kunaon sia eta make jeung hebat jasa besi aing apel teu ditarima sieun eta ngamotivasi aya deui jelema sieun besi teu dahar ti mimiti ka anakna sakola sia sing bener abe boga ijazah lamun teu boga ijazah sia hese dahar engkena gawe hese segala hese aya sakola sia kudu maca 2 kalimat syahadat deui tah ih parangsana tuh kan sieun macem-macem sia Rusdi nu mantak haju belajar pencak kunaon sia nu ngagebung oh pohara jasa nyana jeung Haji Masuri ti leutik belajar pencak pohara jasa eta tapi can kacaritakeun mun gelut menang pencawa aduh pohara ti leutik ieu mah komo ieu mah mun carita pencak geus pohara jasa aya nu nang tangan gelut embung 2an kudu dilobaan besi eleh jagana sieun besi aya nu ngagebuk sieun besi aya nu nyerang sieun loba tah kasieun cuman sieun besi teu naek sieun besi teu dahar sieun besi teu lulus sieun besi teu jadi pejabat sieun besi teu sugih sieun eta mah sieun eueuh nilai nu paling hebat sieun besi ditanya ku malaikat munkar nakir teu bisa jawab tah sieun eta tah nu kudu diperjuangkeun ge mangaji sieun henteu besi di jero kubur teu bisa ngajawab sieun kan tapi ngeridit terus kan jadi sieun besi teu bisa ngajawab teh teu ngamotivasi kuduna kan ngamotivasi ngagerakeun diri aing moal ngridit besi ting-ting ku bating di jero kubur teu bisa ngajawab ku gara-gara ngridit ieu mah pan tambah ngridit sakieu ge geus kolot Ki Haji deh bahkan kiai cak lu bohong mah iya ngaji sieun kan besi itu bisa ngajawab sieun tapi kan aing ngadagang mah ngabohong bae kan taktik cuk jakdan lagi iya taktik tah teu beres ya anak buah Haji Imis ya kuduna kan ngamotivasi aing sieun besi di jero kubur teu bisa ngajawab pertanyaan malaikat munkar nakir moal ngeridit moal ngabohong aing sieun besi di jero kubur teu bisa ngajawab pertanyaan munkar nakir aing deuk salat nu rapi asana magrib ge ku aing dijieun genep rakaat ku aing ge liwat teuing masyaallah aing magrib genep aing subuh hiji tah jadi sieun nu tadi mah eueuh nanaonan tapi sieun besi teu mawa amal sieun besi teu bisa ngajawab pertanyaan malaikat munkar nakir sieun besi disiksa di jero kubur coba tak kembangkeun sieun eta jelema nu geus boga sieun kemudian ngembang pasti hayang ngaji
engkena ieu ge kuari lamun ditanya kunaon ieu mah teu kararumpul sieun sinaon sieun teu kabagian amplop tuh di mobil geus ngomong bae ji Rusdi blow on Masya Allah angin geus kaambe meureun ku nyana kahayang mah ulah sa mobil ke jeung aing sieun blow on nama sieun ya Allah ya Rabb nah pasti sieun besi teu mawa amal ngamotivasi aduh urang beramal abeh engke balik ka kuburan anak incu ngandatang ka bibir kuburan doang dunia motor mobil ngandatang ka bibir kuburan doang tapi amal urang asup bareng jeung urang duh sieun amat besi engke asup ka jero kubur amal jore nu milu mulai tergerak lobakeun nonton TV abeh arasup tah ka jero kuburan ieu datang ka umur sakieu geus hampir saabad can eureun nya nonton TV encan deuk iraha eureun nonton TV na coba ieu geus saabad ieu mun kukula bisa di SMS malaikat Israel segerakan teu bisa teu bisa sieun ieu nu penting eta sieun eta lamun urang boga sieun eta beda engke hiji daek nuntut ilmu jang ngabenahan nganyampurnakeun amal salat nu bagus kudu aya ilmuan puasa nu bagus kudu aya ilmuan zakat nu bagus kudu aya ilmu haji nu bagus kudu make ilmu geus atuh daek ka belajar eta teh aya sieun nah lamun aya sieun di jerona geus nyaho kuari pasti daek urang maca sholawat daek tahajud daek salat duha daek beberean lantaran sieun besi amal asup ka jero kuburan nu jor aya sieun urang teh rempan Masya Allah ieu mah ai disungut mah sieun ai dagang dioplos kene dioplos Masya Allah geus kolot can bener kene bae aya awewe disuitan kene disuita ya Allah ya Rabbi Gusti Allah deuk kumaha malah lamun eueuh jelema mah birit da di kitu-kitu ya Allah ya Rabbi Masya Allah ieu deuk iraha sieun sieun ngamotivasi ka urang ya Allah ya Rabb nah lamun geus boga sieun kemudian geus bisa ngahalangan tina maksiat eta karak bener sieunna lamun ngan sakadar sieun disungut doang sehingga teu bisa ngahalangan kana maharim bohong berarti sieunna nah lamun bohong ai sungut sieun ai kalakuan berani berarti munafik innal munafiqina fid darkil asfali minan nar ieu mah nanya bae kira-kira di urang lobaan anu bener teh loba anu munafik awas ya lamun teu bener burut ya Allah karim nah iya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jelema nu geus dijamin ku Kangjeng Nabi pasti asup surga 10 sahabat anu geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi moal ka neraka salah satuna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hebat amat si Abu Bakar Siddiq ku bisa kos kitu cak Kangjeng Nabi lauzina imanuhu
lamun ditimbang iman Abu Bakar Siddiq jeung jelema sadunya kabeh nyana sorangan imanna beuratan si Abu Bakar Siddiq. Pohara si Abu Bakar Siddiq batu lain lalagaan lantak salah satu jaminan nu dijamin ka surga Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kok hebat amat? Henteu. Udah waka nyaritakeun hebat lamun encan didongengkeun. Abu Bakar Siddiq mah lamun ngadahar barang haram harita keneh ngabuncal-buncal utah. Lamun aya nu subhat harita keneh mules-mules utah. Pan ari ieu mah geus numpuk datang ka beuheung. Teu daek utah. Geus kajawan teh ieu teh ya hasil main, hasil judi. Dibawa ku nya duitna dibelikeun, didahar bae. Ieu teh hasil kredit. Dibawa didahar bae. Ieu teh bunga bank, dibawa kredit didahar bae. Teu kumaha. Tuh Sidina Abu Bakar Siddiq masyaallah karim. Ke naon deui kahebatanana? Sidina Abu Bakar Siddiq pernah dideleukeun ka surga jeung neraka. Ambo tasi pangkat lain lalagaan pangkat mah nyana datang ka kikiran Gusti ulah sakjana gul tapi ku Gusti dibere bret surga bret neraka masyaallah tasi makom jelema pohara geus loba jasa mun urang nyaritakeun kahebatan Sidina Abu Bakar Siddiq tapi ketika Sidina Abu Bakar Siddiq ningali manuk enclak-enclakan di luhur tangkal korma nyana kieu bae bari ceurik manuk siama barang dahar nyatuan nginum hees barang dahar nyatuan nginum hees sakitu doang paeh maneh mah selesai teh aya pertanyaan jeung hisab yeuh Abu Bakar caknya namun paeh di jero kubur ditanya haju mun bisa jawab salamet mun teu bisa jawab cilaka ya Abu Bakar Siddiq engke dihisab sagedenya nu dijamin bae ku Kangjeng Nabi boga jaminan sorga masih kene sieun nyana menghadapi siksa kubur ai si ieu bangona berani jasa ini bergaining Haji Hamid nyana ieu tuh Abu Bakar Siddiq ngalengis dalam manuk masyaallah cakeun malah laula hayang teuing cakian lali hayang teuing gula jadi manuk ngahayal si Abu Bakar Siddiq teh hayang jadi manuk cakiana selesai meureun jadi manuk mah jadi lembu geus urusan tapi iya Abu Bakar Siddiq mun paeh engke kumaha pertanyaan malaikat munkar nakir mun bisa jawab salamet lamun teu bisa jawab engke kumaha cek manehna mun disiksa Kangjeng Nabi baik Kangjeng Nabi anu jelas pembawa risalah. Ketika Kangjeng Nabi keur inget-inget kana siksa Allah, sieun biasa. Ngagolak hatena datang ka kadege kapan ku sahabat. Deg 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 deg. Kula ge tadi ngadenge ieu teh deg 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 besi teu kabagian. Aya deg-degan. Sararialnya sanak buah ya. Melenceng bae. Tah gitulah. Ieu sieun. Tanya sieun urang datang ka mana? Ieu sieun urang datang ka mana? Bandingkeun jeung Sidina Abu Bakar Siddiq, bandingkeun jeung Sidina Umar. Sidina Umar boga kasieun besi di akhirat, besi di kuburan engke disiksa. Pernah manehanana nyewa kuda. Kemudian kuda tersebut dipakai sorbana ngait ke tangkal korma kira-kira bangsa 10 meter turun Sidina Umar nyokot sorban cak sahabat aya naon buat sorban kakait atuh eta bae pundurkeun kuda mantak naon ka dieu kula henteu berbicara mundur caknya waktu keur akadna kula mah berangkat ka ditu teu bicara mundur mun kula mundur engke disiksa ku Gusti Allah datang ka kos kitu Sidina Umar. Ketika Sidina Umar peuting kedatangan sahabat, manehanana keur ngetelkeun lampu keur
nyaritakeun naon gitu ngaranna jumlah totalan dana nu asup nu kaluar. Jo sahabat ditanya aya naon? Kula aya perluna urusan negara, rakyat apa urusan pribadi? Urusan pribadi, pareuman lampu. Di pareuman lampu. Ieu mah urusan negara. Lamun urusan negara boleh. Ieu urusan pribadi, pareuman popoe kan. Cak sahabat kunaon tadi pareuman? Urusan pribadi, ieu kan negara. Neangan coba bupati teh nu kitu tah. Neangan coba gubernur nu kos kitu. Neangan polisi nu kos kitu. Abri presiden. Hese. Masya Allah kari. Iku sieun berarti. Sok geura kembangkeun sieun urang datang ka mana? Ieu mah pan balik salat ge balik salat Jumat culak-cilik aya jelema ya jelema emang kunaon sendal bagus ya cek eta. Mending mulai nu kiai Pak. Ya Allah, ya Rabbi. Sieun besi teu lulus mah pohara budak. Sieun besi teu naik mah pohara. Sieun besi teu dahar mah lain lalagan. Sieun besi teu ditarima mah ku bebene pohara jasa. Sieun besi teu dialem mah ku jelema beuh pohara. Sieun eta mah laun tapi ieu sieun teu kubur. Apalkeun ti kuari man rabbuka wa man nabiyuka. Geus teu kudu salat. Lain kudu ngapalkeun kos itu sebab nu ngajawab lain urang amal urang. Ketika urang beramal amal nu ngajawab teu kudu diapalkeun ti kuari cara budak SD teu kudu. Sieun ye tah sieun tah ngembangkeun ya Allah ya Rabb. Bahkan nu kamari diaji di Bukhari aya jelema teu pernah ibadah. Kemudian manehanana ieu gering, geus gering, parah asana paeh aing. Paeh asana ceuk aing. Kumpulkeun pamajikan anak kabeh. Kasimpulanna mah pamajikanna jeung anakna diwasiatan, Neng. Anak-anak kabehan wasiat abahnya, "Aya naon, Bah? Asana abah moal hirup teh, paeh asana abah." Lain deui rarasaan. Kok bisa kos kitu sih deuk paeh? Urang ge bisa, pasti. Emang kunaon? Ketika urang deuk maot teh kapan malaikat Raqib Atid pamit ka urang. Malaikat Raqib Atid teh tukang nyatetan amal. Haji Pendi, mohon maaf tugas saya telah selesai. Maka saat inilah saya akan kembali ke markas saya. Bisa urang deui. Pen, dadah pen. Gampungnya ada kaluhur. Urang ditinggalkeun deuk kuat teh garumasna. Malaikat ngarapung set selesai tugas. Ya, cek aja pen aing paeh teh aing. Mantak ceng di abah paeh. We abah kos wali bae nyoga paeh. Lain wali malaikat bisa raek bolong bego. Geus daraek geus ucap tetaneun. Ya Allah ya Rabbi eta bah. Naon kitu ngaranna pohara jasa. Urang neuleuh malaikat. Urang ditinggalkeun. Ya Allah ya Rabbi. Bayangkeun ku urang. Geus uharkan. Paeh. Kajeun kumaha ge nyaho urang deuk paeh. Malaikatna pamit. Tah ieu ge sarua. Abah mun paeh Abah wayahna beuleum. Saenggeus tadi beuleum tinggal arengna doang awak Abah tutuan. Geus ditutuan kumpulkeun. Haju engke ketika angin ngagelebug di laut, aurkeun ka laut. Nya wasiat Abah kos kitu teh. Hos pae. Otomatis dilaksanakeun ku pamajikan jeung anakna. Paeh beuleum jadi areng hijikeun tutuan geus jadi lebu bawa ka laut aurkeun pureung selesai. Maha kawasa Allah ngumpulkeun debu-debu tersebut dihijikeun deui plek ditanya, "Hei fulan," cek Allah,
kunaon maneh ieu make jeung hayang dibeuleum haju ditutuan haju diaur-aur kunaon Gusti abdi teh ngarasa teu boga amal sieun abdi kasiksa Gusti eueuh deui solusina abeh abdi geus teu disiksa selesai belum ajurkeun aurkeun geus abdi mah hayang sakitu bae ku sieun-sieunna abdi ka Gusti kasiksa Gusti kitu. Oh cak Gusti Allah ai sia-sieun ka aing mah kos kitu geus aing dihampura sia coba eta ku sieun-sieunna dihampura geus mah Haji Pedi teu kudu salat beuleum bae engke beuleum bae eta kena tutung di dunia tutung di ditu bakal sana ieu mah ya Allah ya Rabb gambaran sieun tah mah ulah deui tuturkeun kos kituna ke sia wasiat deui ka anak pamajikan ngadenge Ki Uci cek ena dihampura abah mun paeh beuleum nya sia mah jadi budak ke lain tita nurutan kos kitu nyaritakeun sieun dikembangkeun lantaran eta mah carita zaman baheula memeh Kangjeng di zaman Israel terjadilah tak seperti kos itu ku sieun-sieunna kasiksa Allah sehingga nyana mempraktekkan seperti eta geus atuh urang mah lain kos kitu sieun ka Allah sieun kasiksa Allah awak urang ulah terlalu dimumule teuing atuh itu mah dibeuleum atuh tunduh rada paksakeun saeutik ieu mah hudang dipenting ya cak kiai cenah tahajud mah di jero kubur kan caang batur-batur harees urang hudang geus kieu bae mata geus kitu tah mun teu kuat-kuat amat ngopi kopina ge lain ka sungut ceceran kade ka mata bila perlu nyeun kopina saember urang asup kadinya hayu sawak tah lamun batur sieun ka Allah datang ka sanggup dibeuleum sanggup diajurkeun diaur-aur lain kudu kos kitu urang geus datang ka mana perjuangan urang dalam rangka sieun ka Allah sok geura ge wayahna atuh hiji salat nu 5 waktu mah paksakeun embung paksakeun kedua maca sholawat atuh aya salat 11 kalimat atawa 7 paksakeun rasa cinta urang ka Kangjeng tilu penting atuh hudang kiih bae atuh eta mah ini mah geus teu kudu ditahan tah mah malah mah di kasur kene wer ai hudang kos kitu perjuangan urang dalam rangka memotivasi tergerak ku sieun urang geus datang ka mana ieu mah pan ai sieun mah sieun asal aya si embar rada nyingkap bae haju bae aduh tah budak putih amat jalain deui jeung nu di imah jakina teh ieu mah rada aduh tah hanjakal cak dia teh rada kurang kaluhur saeutik sia mah kos kitu tolol sakitu geus kolot goblok meureun teh mah Halo mun aya nu susuna gede wah haju rada mentok saeutik haju rada nyingkap haju bae pan aduh ampun jasa haju bae kolot tinggal kolot sweet anak gua nu beres kahayang mah tuh lah susuitan kayak maning ditoel leuwih jero tah mah tuh nah ieu lah sieun mana nu bakal nyalametkeun ka urang nu mantak aya waliullah disebut wali so teh loba kasieun geus kulantaran loba kasieun ieu embung sieun besi Allah teu ridho di ieu anu henteu besi Allah teu suka ieu henteu loba kasieun mantap cek Gusti Allah sia loba amat kasieun jadilah kekasih aing cek Gusti Allah ieu urang cabrek bae mah ieu dihakan ieu didahar ieu dilebok ieu diberkat kuari geus culak-cilik bae mata mana ieu nu bakal diberkat mana ieu nu bakal emang bangsa orek koros mah kos kitu orek koros mah ieu aya orek koros aya orai
kadut dicoba kuari introspeksi datang ke imah aing geus datang ka mana ieu sieun nyingsieunan siksa Allah mangkaning pasti jasa sebab eta mah termasuk akidah mugoyabat nu pernah dicaritakeun ku junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rempan. Nah, urang malam ieu malam 7na nu almarhumah geus aya di alam barzah. Almarhum Haji Jama, almarhum Hajah Nuryati, mal kebal deui almarhum Haji Pendi, almarhum Haji Bahri, almarhum Haji Fatin, almarhum Haji Rusdi, almarhum Haji Hamid, almarhum nah iya almarhum kuari manghitungan batul bagus almarhum moal kebal deui almarhum Haji Supendi seperti etalah urang ge bakal jasa sanajan kukumaha ge mudah-mudahan ku ayana urang hadir di 7na ieu urang termotivasi inget aing ge bakal pae jas kuari dipake paeh mah teu make jas lepis dipake paeh teu make lepis jubah dipake paeh teu make jubah polisi pakai pakaian polisi paeh mah teu make pakaian polisi priwit gitu menang dibawa TNI ge sarua teu bisa make roreng bupati teu bisa make setelan safari presiden paeh bungkus langsung dipocongkeun aduh masyaallah kareueut asa mobil ambalaya imah mewah harta dan lain sebagainya urangan mawa boeh doang selusup ka jero kuburan minha khalaqnakum titane urang didamel wa fiha nu'idukum di katane urang dibalikeun wa minha nukhrijukum taratan ukhra engke ti taneuh urang bakal dihudangkeun deui masyaallah karim asal ti taneuh balik ka taneuh urang cicing di taneuh engke hudang ti taneuh digiring urang ke ka mahsyar Kangjeng Nabi ditaros kumaha tingkah manusia ketika digiring cak Kangjeng Nabi az-zamir ma'a zamiri al-ma'a misbari wasyarib ma'a ka'sihi wa hakaza tukang nyuling bakal dibarengkeun jeung sulingna tukang mabok bakal dibarengkeun jeung gelasna tukang rebab bakal dibarengkeun jeung rebab Haji Patin mah anu ngokek-ngokek teh naon tanji teh tanji ini gua trompet jagonya eta jago paling ngundang hujan ta eta bakal dibareng-barengkeun kumaha cenah eta tukang bas jeung ragaji tanda henteu ini mempermaksiatan nah bangsa balak genep tadi teplok-teplokan di dieu tah di dieu masyaallah kari haju nu maling bakal diwujudkeun nu dipalingna titah dipanggul nu maling mobil aya ngajogrog titah dipanggul ngaranna ge siksa nu maling embe titah dipanggul nu maling kebo dipanggul bari ngomong kebona sasada maling sapi ieu mah bangsa karung goni malulu pinuh di hulu di karung goni geus aing mah dadah pende ya karim ya Allah ieu kudu dipikir kurang ditapakuranan inggis jasa sieun cobalah sieun urang ketika urang digiring almar'u ma'a man ahabba seseorang bakal dibarengkeun jeung nu dipake karesepna
urang ge lamun resep nasbeh tasbeh dibawa ku urang tasbeh rusdi bakal bawa tasbeh melulu bahkan tasbeh na ge ngagebugannyana atuh aja lain dipake pantah tasbeh pake makana nah iyalah hati-hati urang bakal paeh pasti asup ka kubur amal milu urang kabita lamun nyaritakeun jelema ketika osok tahajud penting kan tahajud tilok berang aya Haji Pedi tahajud jam 7 teu paling tahajud qodoan nah ieu lamun sore urang hudang penting jam 1 jam 2 jam 3 eta caang di jero kubur saat batur penting lelap urang hudang dibere cacak tahajud da 2 rakaat 5 watt lamun 4 rakaat 10 watt lamun genep rakaat kos Haji Pendi tanyana aya genep ngan teu khusuk pareum air genep ku genep kan pareum kebakaran nah kos gitulah ketika kurang bisa ngajembarkeun batur saat batur susah batur teu dahar bebeja ka urang bere batur minta tulung ka urang bantuan batur kan eta jembar hatena masyaallah he jelema Haji Pendi kula ieu naon kitu ngaranna ti kamari can dahar tita kusaha sia aing mah teu ditah enggak sempit bakal kuburan Haji Pendi atuh cenah itu batur kasusahan enak ditah kusaha tolol teh coba aya deui henteu di kos kitu mah diceramahan pugu batur keur lapar ceramah enggak iya sempit bakal guru gitu Assalamualaikum salam aduh anak kula kemajikan teu dahar kamari pae can boga ngaji kira-kira cukup henteu sagantang kitu tah kudu tah sagantang nya yakeun Gusti tah duitna 1 juta lega kuburan lega ngan moal nya moal ieu geus carita lega tuh ngalegakeun batur yatim piatu fakir miskin naon kebutuhan batur lega urang bisa ngalegakeun batur lega kuburan urang Kangjeng Nabi ngadoa Allahumma wasi' qabruh muga ngajembarkeun tuah Gusti ka kuburan pula doa Kangjeng berarti jelas loba nu lega kuburanna nah di tiis di jero kuburan teh aya ASEAN nah ieu bisa nyaungan jelema nu ibadah urang nyieun masjid ka Allah nempelkeun urang di masjid bisa ibadah tenang jelema ka Gusti Allah ku gara-gara urang nyumbang panas teu kapanasan hujan teu kahujanan bahkan urang siap meuli AC AB tarariis na ieu duit urang nyenangkeun jelema nu keur ibadah ka Gusti Allah nah urang di jero kubur tiis sebab batur tiis teu kapanasan teu kahujanan ketika ka Allah nyenaheun kan ya Allah ya Rabbi Haji Pendi tah bakal tiis sebab nyana meuli kipas di ditu di masjid jana nyana ge tah jadi jelema kan katiisan kuari kipasna paeh macet di jero kuburanna listrik apa ya nah iya bebejana nangnya padahal mah nang Haji Rosidi aduh di aku kujana kana nu batur ge di aku kujana bae ieu mah 2 kelipatan ieu mah bohongna nah ieu lamun hayang caang kuburan urang tahajud hayang tiis masjid majlis pondok pesantren lamun hayang jembarkeun hate-hate urang kunaon cenah kieu lain ku harta bae ku ilmu ku wawasan ku nuduhkeun pokona jembar hate jelema jembar jadi jembar ku dunya nu butuhna naon butuhna ilmu bere ilmu butuhna wawasan bere wawasan nah misalnya kieu urang ngaji ulah belajar dagang nih ngaji ayo
Maji naon kalian karung kena. Ayo besi dek belajar ya ta. Ya, ieu bisa ngajembarkeun batur kan. Nah, ayo ngaji. Emang haji dagang karung untung bae ta rugi. Rugi. Ai gugur kieu cara dagangna sia. Mun ieu karung hargana 200 nya jual ku sia 150 tereh ge. Rugi. Teu makana. Ulah guru kanu kos kitu teu beres. Nah keun ngeunaheun urang aya guru ekonomi kanu jago ekonomi. Cara-carana geus kurang kagambar we jaheueuh, urang ge jaheueuh kaharti ku urang. Lamun urang nyaritakeun karung guru kanyana puyeng. Bangkrut mu aya bangkrut. Nah, komo lamun kieu mah urang keur sedih biasa. Ngaji kunaon emang sedih? Majikan gering, aju. Atuh jangan hiji-hijina. Aju. Jol berang da. Ieu kula mah haji cakena ieu. Ikhlas kula mah lah cakena ieu mah. Maksudna deuk sedekah. Sedekah naon? Sedekah ieu bae cakena ieu, sedekah apem. jadi jembar kan hate. Neraka tah mah. Ulah sok sedekah mah. Nah kos kitulah ieu keur carita sieun urang datang ke mana? Sieun dunia mah pohara, sieun urang kasaingan mah pohara, sieun urang teu sukses mah pohara, sieun urang teu maju mah pohara, sieun teu dahar mah pohara. Urusanana sakedar dunia, tapi ketika urang sieun besi teu bisa ngajawab pertanyaan malaikat munkar nakir, kok biasa-biasa bae, malah tambah maksiat dan selanjutnya komo engke timbang amal, komo engke ngajembatan siratal mustaqim. Geus datang ka mana sieun urang. Nah, mudah-mudahan malam ieu urang termotivasi, tergerak hate urang supaya nambahan sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun almarhumah Hajah Nuryati mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, ditarima amal ibadahna, dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Kitu kene bapak-bapak urang, dulur urang, bapak kolot urang, tetangga urang geus maraot, guru-guru urang, mudah-mudahan dihalampura kabeh dosana, dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Urang nu harirup keneh di dieu mudah-mudahan urang bisa tambah sieun ka Gusti Allah sehingga urang maot husnul khotimah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.